Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, mudah-mudahan sing aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina pangajaran ayeuna nyaeta bade nyaritakeun isi carita. Nah, nanti Miss akan menceritakan isi cerita dengan bahasa Sunda ya. Nah, nanti ada 2 kolom. Yang pertama ada kolom yang berisi bahasa Sunda, yang kedua ada kolom yang berisi bahasa Indonesia. Nah, nanti Miss akan membacakan ceritanya memakai bahasa Sunda ya. Nanti untuk bahasa Indonesianya coba kalian perhatikan sendiri dan pahami ya. Yuk, mari kita simak bersama-sama isi ceritanya. Di palemburan bulan puasa teh bulan anu pangrame-ramena. Ari sore saenggeus baruka kolot-kolot pada datang ka masjid bade taraweh. Barudak oge rea daratang atawa marilu jeung bapana. Gopar mah unggal penting ka masjidna, tapi manehna mah lain rek milu salat, rek ulin bae jeung batur anu sejena. Rejin oge manehna mah nurutan salat kawas kolot, nganu kucawas kecuwis jeung jungkal jengkel henteu uni bae. Ari lebah salimna mah pang tarikna, ngajeritna bari ditempokeun kana cilik batur. Lamun geus bubaran taraweh, breg deui barudak arulin di buruan masjid. Ari datang ka imahna sabada taraweh, Gopar buru-buru sare lantaran sieun katinggalin saur. Unggal janari Gopar tangih pisan, malah sakapeung mah sok dihudangkeun indungna oge sok dihudangkeun ku manehna. Sina buru-buru masak saker saur. Saenggeus saur mah Gopar dug sare deui. Isukna ari hudang sok kurah-koreh deui mukaan lomari makan. Cenah saur kadua kalina. Wanci bedug dek deui dahar. Pokna teh saur tengah poe. Ari sore waktu kolotna baruka puasa, Gopar anu pangheulana nyang hareupan dahareun. Bukana pangpoyona da saurna pangmindengna. Sabada salat magrib Gopar ka masjid. Si Gopar mah salawasna tara tinggalin milu. Petana di masjid nyacara nu ka tukang-tukang bae. Gopar tama sabulan puasana, 30 poe nepi ka lebaran. Da maklum lantaran Gopar mah budak keneh teu wajib kudu puasa. Nah, jadi kesimpulan dari isi cerita tersebut yaitu menggambarkan satu anak kecil yang sangat rajin berpuasa, sangat rajin bertarawih, sehingga dia bisa full berpuasa selama 1 bulan. Setelah kalian menyimaki isi cerita, yuk sekarang kita ngajawab pananya.